Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajeng kendai ngalogat sarah kitab Sulamut Taufik dina channel YouTube Abu Napisah. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji piwujubi ada wajibati anu tetep ieu pasal buat mertelakeun wajibna ngalakonan pirang-pirang anu wajib watarkil muharromati sareng wajib ninggalkeun pirang-pirang anu diharamkeun. Yajibu wajib ala kulli mukallafin ka saban-saban jalma anu mukallaf ay baligin tegesna jalma anu baleg akilin tur anu boga akal naon ada jami ima ngalakonan kana sakabehna perkara au jaba anu ngawajibkeun hu kana itu ma saha Allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala alaihi ka itu kulli mukallaf kasolati sapertikeun salat wa zakati sareng zakat wa saumi sareng puasa wal haji sareng munggah haji warodil madolimi sareng nolak kana pirang-pirang padoliman wayajibu sareng wajib alaihi ka itu kulli mukallaf aidon deui non ayu adia ngalakonan itu kulli mukallaf hu kana itu ma alama bari netepan kana perkara amaro anu marentahu kana itu ma saha Allahu Gusti Allah bihi kana itu ma minal ityani nyatana ngalakonan biarkanihi kana pirang-pirang rukuna itu ma wasyurutihi sareng pirang-pirang syaratna itu ma parruknu mangka ari rukun eta ma perkara wajaba anu wajib ieu ma wan qato'a sareng pegat ieu ma wasartu sareng ari syarat eta ma perkara wajaba anu wajib ieu ma wastamaro sareng narima mayengna ieu ma wayajtanibu sareng ngajauhan itu kulli mukallaf mubatilatihi kana pirang-pirang anu ngabatalkeun kana itu ma ayyubidu tegesna ngajauhan itu kulli mukallaf anha kana itu mubtilat wayajibu sareng wajib alaihi ka itu kulli mukallaf ay kulli mukallafin tegesna kasaban-saban jalma anu mukallaf naon amruman marentah ka jalma roa anu ningali itu kulli mukallaf ka itu man tarika syai'in halna anu ninggalkeun kana perkara minha anu tetep tina itu arkan ayil arkani tegesna pirang-pirang rukun wasyuruti sareng pirang-pirang syarat biadaihi ku ngalakonan kana itu ao yatruku atawa ninggalkeun itu man saean kana perkara minha anu tetep itu tina itu arkan bil kulliyati kalawan sakabehna lakin yati tatapina ngalakonan lakin yati tatapina ngalakonan itu man biha kana itu arkan ala ghairi wajhiha netepan kana lian jalana itu arkan ay tori kiha tegesna jalana itu arkan kaityanir ruku sapertikeun ngalakonan kana ruku kaityanir ruku sapertikeun ngalakonan kana ruku wasujudi sareng sujud bigoeri ikomati sulbihi kalawan henteu ngancegkeun kana igana itu man kama sapertikeun perkara fil hadisi anu tetep itu madina hadis annahu sanyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta roa ningali itu nabi rojulan kalalaki layutimu anu henteu nyampurnakeun itu rojul ruku'ahu kana rukuna itu rojul wayan koru sareng acong-acongan itu rojul bisujudihi dina sujudna itu rojul wahwa sareng ari itu rojul eta yusoli salat itu rojul pakola tuluy ngadauh itu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
lau mata lamun maot saha hada ieu rojul ala halihi bari netepan kana tingkahna itu rojul mata mangka maot itu rojul ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bari henteu netepan kana agamana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wapihi sareng eta tetep dina itu hadis aidon deui annahu ari lapad annahu sanyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta kola ngadauh itu nabi layang duru moal ningali kalawan ningali rahmat saha Allahu Gusti Allah ila solati abdin kana salatna hiji abadi layukimu anu henteu ngancegeun itu abadi sulbahu kana igana itu abadi baina ruku'ihi antara rukuna itu abdi wa sujudihi sareng sujudna itu abdi. Wapihi sareng eta tetep dina ieu hadis aidon deui annahu ari lapad annahu sanyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta kola ngadauh itu nabi aswaun nasi lapad aswaun nasi ari panggoreng-goreng na manusia sarikotan tina arah-arah malingna eta alladzi jalma yasriku anu maling ieu ladi min solatihi tina solatna itu ladi. Qalu ngadauh itu sahabat ya Rasulullahi hai utusanana Gusti Allah kaepa yasriku kaepa halna kumaha yasriku maling itu nas minas solati kana solat. Qala ngadauh Kangjeng Nabi la yutimu henteu nyampurnakeun itu nas ruku'aha kana rukuna itu solat wala sujudaha sareng henteu nyampurnakeun kana sujudna itu solat. Rawa ngariwayatkeun al awwala kana hadis anu awal saha at-Tobroni Imam Tobroni wasani sareng ngariwayatkeun kana hadis anu kadua saha al Imamu Ahmad Imam Ahmad wasalisu sareng ngariwayatkeun kana hadis anu katilu saha jam'un golongan ulama minhum eta tetep tisapalihna itu jam'un Ibnu Huzaimah ari Ibnu Huzaimah afada maedahkeun dalika kana itu kaul saha ar-Romli Imam Romli. Wayajibu sareng wajib alaihi kaitu kulli mukallaf kulli mukallafin tegesna kasaban-saban jalma anu mukallaf naon kohruhu maksa kaitu man bi amri qawiyin kalawan marentah anu kuat ala dzalika kana itu madkur ai ada isya'in tegesna kana ngalakonan perkara matrukin anu ditinggalkeun itu se bil kulliyati kalawan sakabehna au ma atawa kana perkara ata anu ngadatangkeun ieu jalma ala ghairi torikihi bari netepan kana lian jalana itu man minal arkani nyatana pirang-pirang rukun wasyuruti sareng pirang-pirang syarat bitorikihi kalawan jalana itu man in kodaro lamun kawasa itu kuli mukalab alaihi kana itu madkur ayil madkuri tegesna anu dicaritakeun min amrin minal amri halna tina marentah wal kohri sareng maksa wa ila sareng lamun henteu in kodaro yakdiru kawasa itu kuli mukalab ala dalika kana itu madkur nyatana amrin sareng kohrin payajibu mangka wajib alaihi ka itu kuli mukalab naon al inkaru inkar ayil karihatu ayil karohatu tegesna mikangewa wanahyu sareng ngalarang andalikal fa'li tina itu pagawean biqolbihi ku hatena itu kuli mukallaf in azaza lamun apes itu kuli mukallaf anil kohri tina maksa wal amri sareng marentah
Wadalika sareng ari itu inkar ail inkaru tegesna inkar bil kolbi ku hate eta adapul imani pang lemah-lemahna iman ay akolima tegesna pangsa etik-etikna perkara yalzamu an wajib itu ma'al insana ka manusa ay ma tegesna perkara yajibu an wajib itu ma alaihi kaitu insan indal azi dina nalika apes ayat do'pi tegesna dina nalika lemah andalika tina itu kohri sareng amri wayajibu sareng wajib ka itu kuli mukalab ay ala kuli mukalapin tegesna kasaban-saban jalma anu mukalab naon tarku jami'il muharramati ningalkeun kana sakabeh pirang-pirang anu diharamkeun ka ukukil walidaini sapertikeun milaraan ka indung bapa wakot irrohmi sareng megatkeun silaturrohmi wasurbil khomri sareng minum arak wakot linapsi sareng maehan awak-awakan wa akli riba sareng ngadahar barang riba wazina sareng zina wa ka'af ali kaum lutin sareng saperti pirang-pirang pagaweanana kaum Nabi Lut aladina tegesna jalma ahlaka anu ngaruksak hum ka itu ladina saha Allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala bidunubihim kusabab pirang-pirang dosa na itu ladina wahia sareng ari itu af'al eta alliwatu ngadubling wa muharosati dzikati sareng sapertikeun ngadu hayam wa muna tohatil kabasi sareng ngadu doma wa nuksonil mikyali sareng ngurangan kana takeran wal mizani sareng kana timbangan wa dukhulil hamami sareng asup ka WC bila mizarin kalawan henteu make samping wa yajibu aidon wallahu a'lam bishawab.